Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Bedasan amin. Daun salam sayur kentang, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Eta nu aminakeun loba hutang mah. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi takhassantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah itamimil ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala syair, Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu jisim kuring dipihormat sahibul awqat. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji sinarang Ibu Hajah, santri wal santriyah nu jisim kuring dipihormat. Abi khusus pangarsa guru urang sadayana pimpinan pondok pesantren Bani Zuhri Ar-Rahman, pangarsa anu mulia Bapak Kiai Muhammad Sunan Rahmat anu jisim kuring dipihormat kekalangkungan kersana Abah Kiai Haji Arifai Hamami, pimpinan pondok pesantren Raudatus Salafiyah anu jisim kuring dipihormat kekalangkungan para tokoh kasepuhan Abah Kiai Suhro, Abah Haji Sahroni, Abah Kiai Haji Afatoni Hamami, Abah Kiai Sanir, Abi Kiai Haji Ending, Bapak Kiai Sarif. Loba amat ya gitu. Ini kita penghormatan apa kita ngabsen Kiai. Oke Bapak Ustadz Jihad nu jisim kuring dipihormat sadayana para kiai, para santri nu hadir penting ieu sing barokah ilmuna. Aparato pemerintah nu jisim kuring dipihormat keresana Bapak RT sinarang Bapak RW na wabil khusus da keresana Bapak Jaro urang sadaya Bapak Muhammad Zakaria selaku kepala desa Pasir Kembang. Urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngeuheuyeuh daya ngolah kana desa sing meunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Utamina sim kuring aturkeun nuhun laksa ketika bingahan kasegenap para panitia hari besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipayunan ku keluarga besar Mushola Al-Fadilah Kampung Rajab, acara mulud Kampung Rajab kajen eta mangaran kampungnya punya Kampung Rajab anu payunan ku luar biasana salaku pangarsa
menjadi panitia Bapak urang sadayana Bapak RT Muhammad Saleh beserta jajaran kepanitiaanana, para sepuhna, para pamuda nu hadir pikeun berjuang ngalancarkeun ieu acara teu di wilayah kita. Doakan perjuangan para panitia dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga terkhusus tim hadroh daripada El Hasanah yang begitu luar biasa. Atuh ngaranna ge Hasanah pirakeun teu geunaheun mah. Maka luar biasa orang doakan mudah-mudahan ku ayana anak-anak hadroh yang mengajak kita bersolawat menjadikan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Utami nasim kuring ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah. Dugi kangelet nengkei ngabandalet sorak-soraknya Kang Pinang memang orang kampung Raja Pasir Kembang manggeus kajamparing kangin angin katorta kaunggal nagara maraka sohor sakota Bogor kana pangaosan mati baheula orang Raja matukang alhamdulillah mantak katingali ngajina ge leuwih resep diuk di tukang mantak alhamdulillah tapi aya mama dibere amparan dihareup daek kahareup alhamdulillah. Waktu udah jadi tim hore saya cara waktu sing aing mah resep aing mah nya ulang ngulang we ngaji jeung aing bisa stroke saya teh. Masya Allah mudah-mudahan anu hadir sing pararanjang umur sing rampir rizkina sing barokah hirupna sing soleh-solehah turunanana ya Allah ya Rabbal. Dasar geus peuting cau geus nyelep ka handap eta. Luar biasa ya panitia sigap yang dekorasi kembang di hareupeun nu balik ceramah deket jelema apa deket makam ieu nya. Daku hayang bagja hayang sukses masya. Juga teruntuk orang yang paling berjasa dalam ini acara saha tukang sound system. Menawanya nama moal kadengi suara kula ka tukang bener teu. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aing kos nu edan digituan. Terkadang tukang ngaulang we teh keur naon caci corokan teh puguh. Maka tanpa sound system yang memadai atau acara ge moal sukses kita doakan tukang salon sing asup ka surga jeung salon-salona dibawa ka dieu. Aing maresep ieu salona geunaheun kaciri dina muqaddimah ketika kula biasa macakeun hadis biasa bagian maca Quran dikorikeun langsung aya efekna langsung aya ehona eta tukang salon anu profesional mah mengerti keadaan alhamdulillah. Kakak hadir tukang salon panitia perhatikan kudu nama mahal kena tukang salon yang penceramah ge penceramah mah datang jam 9 balik jam 12 tukang salon datang ti isu keneh cek lau can dibere cek galau cek dua cek aya Allah bladina aya Allah kadang itu kali itu lau cek dua cek lapar aya Allah lapar tambah curhat tukang salon masya kadang-kadang tadi bayar rokok-rokok acan tukang salon ku panitia tapi di dia manggeus cenah alhamdulillah jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala geus jam 10:30 terus siap sampai subuh nyada nonton golek tapi ka subuh mah aing mah taralila ceramah sajam we beres sajam leuwih lembur hitunganana. Eta masya Allah Pak RT Soleh kain di kamari telepon anu ngiriman video kain ketika tadi ngirimkan video mere rokok saslop atau hanya gitu tehnya jadi semangat aing mun gara rokok saslop tehnya alhamdulillah ketika maghrib telepon jadi di mana kene ye suku aing karak naik sabelah ngaganggu wae cai tehnya. Hatur salam daripada Punbojo di Punbojo hatur salam ti alumni Tarpa khususna Hampura kawit narik diajak ka dieu kan ku sabab pun adi biasa ngabada ngajar barudak peuting eta teu tiasa anya gaya acara ayeuna Punbojo nu ngelehan keun bisa ngitipkeun amplop ka aing we cenah kitu nyebutna teh nyebutna teh kitu alhamdulillah. Bapak jamaah ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala supados penyangkolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alakana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae pangaosanana insya
ngan sadacan kula ngadadarkeun tutungku sing atian jadi jajar carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang datang simkuring ti Kabupaten Bogor ka Banten awa maksad baris ngajarkeun wajah kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan kula apal Banten kotana santri gudangna kiai bahkan Banten madarahna para wali kula datang saja silaturahmi di pamrih daya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya masing panjang umur bari gampang milik jeung rizki amin ya robbal sanajan tadi dipanggilna Al Mukarram Kiai Encep Aang dugi kamuring kak bulu kura disebut Kiai ku orang Maja Banten kana kene ku kecap kolot baheula dulur geuning aya sisindiranana lain cai lain walungan Bapak Jarok Muhammad Zakaria anu bager Pak Jarok kamari mah aing ceramah dirangkas tadi sawer ku Jarok piraku maja eleh kurangkas Pak Jarok lauk teri ge wesiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri ge can aya itu bantuan yang mantap butuh nini di hareup oge sok resep di tokanan aja nini mah kapan eta mah jadi wayana Pak masalah ngobrol mending jeung emak-emak masih eta mah sungguh dua luhur handap atuh masya disebut Al Mukarram eta maka karak doa jangkula lain sabenerna mah Al Mukarram jauh teuing heuceu arti Al Mukarram teh anu dimuliakeun jauh tanah ka langit kula mah lain jelema dimuliakeun tapi jelema anu keur ditutup aibna ku Allah Subhanahu wa taala da cemua apa kula sapopoe buah-buah tukang maling kotok aing di mah eta pipi moaleun sinya masya Allah ibu bapak zaman nu Allah muliakeun karena sudah malam urang langsung karena inti acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Orang jadikan momentum malam ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina kata peringatan kita sudah bisa mengambil dua arti daripada satu kalimat di mana peringatan teh hiji aya nu diingat-ingat nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingat-ingat teh baginda tercinta Sayyid termulia Nabiuna Muhammad. Nah orang kudu ingat ka Kanjeng Nabi sabab cek Nabi dzikrul anbiya minal ibadah. Impik-impik sareng haul Tuan Syekh wa dzikrus sholihin kifarah. Maka ngabuktoskeun rasa cinta orang ka Kanjeng Nabi. Orang ingat ka Kanjeng Nabi teh bernilai ibadah. Mana cek Quran mah fadzkurullah adzkurkum. Ingatlah engkau kepada Allah maka Allah akan mengingatmu. Ibu hayang diingat-ingat ku Gusti Allah. Maksudna Allah nginget-inget ka hamba teh naon? Allah merhatikeun karena kahirupan urang. Tingali tuh buru-buru urang, tingali tuh amang-amang santri urang. Hirup biasa saja jamaah, tapi ku Allah dijamin kahirupan menang kabagjaan dunia jeung akhirat. Alhamdulillah. Jadi jelema nu diperhatikeun ku Allah mah ibu ulah waka ngadoana, ulah waka mentana, dalah keur ibadah tanpa menta pun anjeunna bakal dicumponan segala kahayangna. Kieu we nyontoanana model pos salaki euy. Ibu lamun boga salaki anu geus merhatikeun ka ibu, perhatian terhadap ibu, hayang kongkorong teh teu kudu menta, cukup we gagaroboheung deu salaki. Sok jajal, kieu we deu salaki. Salaki nu ngarti nu merhatikeun bakal peka hatena kunaon geulis ararateu lain kan hayang naon teu nyaho pokona mah ararateu teu puguh ti koro teh oh hayang dibawa ka toko emas meuli kongkoro kitu deui bapak kalau isi bapak perhatian peka ka urang merhatikeun ka urang teu kudu menta hayang dahar teh ka cukupnya kalau beuteung weh pamajikan ngarti akan kunaon laparnya antosan sakedap dicandakeun ku neng eta mah lamun pamajikan keur pengertian bari jeung perhatian atuh dahar teu kudu ka dapur ka daharan dibawa langsung ka tengah imah sanguna aya sayurna aya asin sambal jeung lalapna aya bahkan peso jeung salampe aya bahkan nepi ka kobokan aya dina hareupeun urang coba leungit teh perhatian mulai leungit kobokan urang masih aya naon mana kobokan lah kok kobok teh usapkeun kana dampas sugan cager robeheun sia tuh masya ulah waka ku ngadoana bahkan ku urang punten nak budona ge urang insya
Pan iya kana budua iya kanas tong wakana saina kakarakna budu jelema anu geus diperhatikeun ku Allah hirupna diperhatikeun dijamin selamat senang dunia akhirat hoyong senang dunia akhirat. Itulah manusia. Ulah sok paribasana mah kajeun lah hirup di dunia sangsara ginu penting mah di akhirat teh bahagia. Ulah kitu ngadoa mah kagok. Ini kagok ngadoa teh ya Allah. Kajeun batur beunghar abdi miskin. Batur mah kajeun Gusti sehat abdi mah gering. Batur mulus abdi buduk. Sama lain doa eta mah putus as. Doa mah sing komplit Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di dunia hayang hasanah, di akhirat hayang hasan. Atau dunia hayang senang, akhiratnya hayang sen. Tuje dekatoge jana sanam. Yar batage diwana sanam. Lain saya ngaharti tuh. Atau lawak mana yang gitu ngaharti eta. Tujuan kabeh hayang senang, berang peting gawe hayang senang, kolot budak ge hayang senang, urang kabeh ge hayang senang, ngan senang ge eta moal datang, kajal manu ngalanggar aturan. Anu jauh ti pangeran nunuturkeun nafsuna setan tuje deka toge jana sanam. Terus saya tepuk tangan. Masya aya nu diingat-ingat kannya Rasul insya bahkan orang ingat ka Rasul maca sholawat ka Rasul ngajadikeun ciri urang bener cinta ka Kanjeng. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, siapa orang yang mencintai sesuatu orang itu akan sering menyebut-nyebut namana. Lamun bener orang cinta ka Kanjeng Nabi lobakeun baca sholawat geus adi marhaba baca henteu Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Geratakol atuh guys. Sona paeh. Itulah dipaehan sona bere. Pokona mah jeung hado nepi ka subuh aing ka 11 hado terus gitu. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika, Habibi sayana, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya awlal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika.
Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Eta cenah nyebutna cinta ka Kanjeng Nabi diajakan salawat long kana beungeut aing. Kitu aya. Eta cai oge mengaji muludan mending ulah jeung nu wau. Meh masing-masing. Sabab lamun ngaji mulud kapanggih jeung nu wau geus jarak bener ti baheula oge. Nu hiji husu besti ngajak ngobrol. Kajian mangkat mah babarengan na mobil diuk di tempat acara misah. Mun 10 orang teh 2 orang wetan, 2 orang kulon. Ieu pan pa jauh geunaheun. Ai ngahiji mah ngahiji ngagomplok grupana atuh geunaheun we. Atur sholawat saya ngaganggu ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum salam salam menerewas sukan teh saha alaika di mana sia karak datang wah kieu ya Habib biasa di depan pakaian heula nyusul bakal cilat isuk aing capek pagon eueureun salam alaika da sia sinarioan ngaji sholawat pan ngaji muludan tolong non bedana sih ngaji jeung mulud alaika nya beda lah mulud mah berkat ngaji mah tarang ya Nabi salam cie bajuna anyar deui alaika mun ngahutangnya ya Rasul ti positi ngahutangnya salam mun awe ngahutang ingat rasa dibayar alaika geuning cincin sia we hiji ya Habib dijual ku salaki aing salam jangan salaki sia ngajual cincin alaika biasa modal jangan depo salawatullah geus kitu ngomongkeun batur alaika deuleu tujuh makarak datang ya Nabi wayak ge karak datangnya oh salam nu mana itu alaika mana itu tuh ya Rasul aku sungguh teu kaduluan salam itu tuh motor ka dieu jelmana alaika ulang ngaji deket manehna ya Habib main nama sok nyokot berkat tilu salam alaika kernaun ya teh sholawat terus etes ya Bapak RT sore anu bager anu kasep terapiakeun duit rajang aing Pak RT kabeh memang RT kampung Rajab mah geus kakoncara kacanapia kacerup kaun-aun kajamparing kangenan katorta kaun hiji RT anu kasep karengeneng koreng dedet sampai rupa hade berapa RT nuhun Pak RT biakeun masuk di sesa-sesa Pak RT hatur nuhun dede Pak RT nuhun piraku RT nyawer lurah henteu heula Bapak Lurah kapayun heula Pak Lurah lamun lurah nyawer ke aing sawareh rek mereka Bapak kabudak hadroh Pak Lurah Bapak Lurah Bapak Muhammad Zakaria anu mana Bapak Lurah anu bager nu kasep anu mana eta anu Dera kapayun palurah yeti koro aing rek resot palurah bisi palurah teu kahajat teu mawa duit minjem heula ka Pak RW palurah Bapak Lurah anu mana ku kuat-kuat teuing palurah teu kaluar-luar berarti eueuh rezeki jang budak hadro imah jang aing di RT imah khusus
Masya Allah. Jamaah nuhun Pak RT ini rewas ngagebeganya. Sok atoh ini nyawer teh. Ngan sakit we piraku RT nyawer RW henteu gitu aing mah. Masya masa mencikang ngahaja RT bari tukuran heula duit mah loba bener. Alhamdulillahnya kudu syukurannya alhamdulillah. Ya paling bare udah kadro goceng. Syukuran heula ke ditambahan deui cah ieu pokona lamun lurah mere aing ke 10% yang maneh. Mun lurah mere mun lurah nun cicing kaya ya ulah melotot wae kaya ya. Masya Allah rewas euy mah ibu jamaah euy mah tara kikituan teh heureuy. Heureui ming mental sawer antara mah sok bebe jawe kitunya mun aya nu nyawer alhamdulillah atoh kitunya. Mun eueuh piraku kitu aing mah. Tuh ibu orang ingat ka nabi ka rasul teh nilaina ibadah. Yang kedua mana aya nu diingetan saha urang sabab ulah ka kanjeng nabi nu hirupna ribuan tahun baheula sameme urang sadayana dalah urang kakolot urang sorangan namun teu diwauhkeun kadang-kadang sok paroho bener teu. Sok anak orang tanya di mana makam uyutna saha ngaran uyutna di mana rupa beungeutna da moal wauh bener teu. Komo ieu kakanya Rasul maka pentingna aya peringatan Maulid Nabi teh jeung pangeling diri urang sadayana karena manusia itu beriman imanna teh kumaha yazidu wa yanqusu kadang-kadang naik kadang-kadang turun beda jeung malaikat mah ancek pancek imanna ka Allah Subhanahu la yazid wa la yanqus malaikat mah imanna teh tara nambahan tara ngurangan nu paling edan imanna setan ari setan mah yangkus wala yazid terus ngurangan tara nambahan nu hebat mah para nabi jeung para wali imanna teh yazid wala yangkus nambahan terus tara ngurangan masya Dumasarkan hal ieu pentingna urang hadir pangaosan hadir kana acara peringatan model kos penting ayeuna ngajadikeun iman urang sing tingkat ningkat di payudun Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Bahkan punten jamaah sadayana urang ngariung mumpulung di Darul Umur Bayat di tempat anu mulia itu jang buktosna naon rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad. Rumasa orang mah manusia yang butuh wasilah ibu. Orang mah manusia nu butuh jalan, butuh pelantara pikeun menggapai ridhona Allah Subhanahu. Namun ujung-ujung ngajol ka Gusti Allah mah atuh saha teh urang bener teu? Saha teh urang leres teu? Maka cek Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah dan carilah jalan untuk menggapai ridhona Allah Subhanahu. Maka jalan terbaik dikeunila ridho Allah adalah dengan mencintai yang dicintai oleh Allah. Saha Kanjeng Nabiuna Muhammad. Malah ketika orang nurut jeung cinta ka Kanjeng Nabi justru eta nandakeun urang dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah artosna wallahu alam bil murad kul ucapkan ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibbunallaha mika cinta ka Gusti Allah mana bukti cinta ka Gusti Allah teh fattabi'uni yuhibbukumullah maka tuturkeun kami cek Kanjeng Rasul tuturkeun kula yuhib maka bakal mika cinta ka anjeun kum ka anjeun sa Allahu Gusti. Maka pun dan orang hayang dicintai ku Allah lamun lain jalur nurunkan Nabi rek lewat jalur mana rek ngandekeun salat urang mah rumasa belang bentong kene jawab jujur aya nu salat belang bentong aya kene apa wah ya orang Rajab Maja Banten anu salat lohor jam 2:30 aya kene apa wah ya orang Rajab Banten anu salat Isya lain nungguan adzan tapi nungguan iklan aya depan mana ibu-ibu biasanya mari ngadan teh mushola Allahu akbar cak anakna mama tos adzan mah heuh kedeung can iklan jadi salat teh nungguan adzan tapi nungguan
ngandalkeun salat ngarumasakeun salat urang belang bentong keneh ngandalkeun sedekah urang hitungan keneh jawab sing jujur orang Rajab nu hadir penting ayeuna loba keneh ngeusian koropak masjid jeung musola apa ngeusian pulsa HP kadang-kadang dipenta udunan jang muludan ge gitu dong. Bisa tanya ku salaki mas yang ngaji menang naon hararese. Cuma diideran ku panitia marake kongkorong poe minggu. Imah ditulakan. Ordeng ditutupan sudah diasupkeun. Ojo corowokan RT Soleh. Untung RT na Soleh. Ajen tinggal lakuan salah ge. CS Uing da asalna di Bogor cenah Masya Allah, Pak RT Soleh. Assalamualaikum. Cicing di dapur. Banyak rumput di hadapan kompor. Assalamualaikum. Cak anak-anak. Mama ya tamu mandi harap. Cicing. Ulah gandeng bisa kadengan aing keur nyuput. Emang kunaon mah lain tamu eta mah RT minta muludan cicing. Cek RT teh sendalna araya guak di dapur. Jelema nama Allah. Eta saha nembalan ieu mah jurig. Oyuhan ngaku juri gara-gara mung mere. Aang rugi teh mere jang muludan moal aya rugi. Nah kitu mana qasamalun abdi min sedekah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah. Bal yazad balik bakal nambah. Man anfaqa dirhaman di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'anna ma anfaqa jabalan min adh-dhahabi. Saha jalma nu ngainfaqkeun hartana sadirham pikeun ngamuludkeun Kanjeng Nabi faqa'anna ma anfaqa jabalan min adh-dhahabi. Sama saja dia sudah menginfakkan gunung terbuat dari emas intan permata. Masya Aang lain embung udunan lain embung nambahan harta banda ngan rumah sapoe ayeuna mah taun ayeuna mah kula hirup ieu teh warakap teh teh semplek nicak semplak keretakeun pusatan kokoronyo so balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu teu boga kudu atuh teu nyaho. Nah itu gablak duit mah hese dipaksa-paksa ge. Maka lamun teu boga duit minimal berjuang dengan tenang. Datang ka RT, datang ka panitia, ka hampura, kaya hampura, Pak RT Soleh hampura, ka Haji Oni hampura. Kula tahun ieu mah moal bisa mantuan ku dananya, tapi kula bisa mantuan ku tanaga. Pokona engke bagian goro nyiapkeun tenda segala macemna kula siap, kula ngamparkeun karpet siap, meresan karpet beres acara siap, nyapukeun jalan siap ngarapikeun. Pokona tanaga kula lagi piakeun jang muludan Kanjeng Rasul. Masya ibu-ibu hampura Pak RT kula teh bisa udunan harta banda tapi kula boga keahlian masak kula teh pangeunahna di Rajab pokona mun asa batur galering we wing pangeunahna masak wah saing kana kitu mah beuneuh pokona kula jang muludan marillahi taala kula siap mang masakeun kabeh panitia mang masakeun kabeh jang bakakak masakeun kabeh jang daharan para katoh alam sadayana pokona kula siap jang muludan mah tong dibayar keur masak mah kewe beres acara hitung-hitunganana sarwana atuh kitu mah teu bisa ku tanaga berjuang mah aang uing mah tanaga ge eueuh berjuanglah dengan doa hampuranya Pak RT mau bisa mere udunan tahun ayeuna mah mau bisa mantuan di leungeun keur pengkor sabelah tapi wayahna we Pak RT didukung ku kula didoakeun ku kula acara sing lancar sing sukses daya hulung halang sing halodo tuh eta ngadoakeun alus ta goreng alus. Ya mau udunan harta banda henteu, mantuan tanaga henteu, ngadoakeun oke malah terkesan kadang-kadang sok menjelekkan hasil acara. Sok ditiangan celah kakuranganana. Penceramah Korina harusna Ustaz Reza dikarenakan beliau sedang sakit diganti ku Haji Fikri atau sarua eta mah internasional. Mantep kabeh eta mah. Pokona keur tahun 2018 kula pernah lomba tiluan tah. Reza Fikri jeung kula katilu. Tiluan peserta ge eueuh deui. Eta mah lain MTQ di imah we masing-masing. Meuli piala masing-masing. Eta mah tuh hade, tapi pan kadang-kadang diomongkeun gagal manggil Reja teu gagal. Da Rejana teu damang tapi ngirimkeunana Haji Fikri atuh sarua bae eta ge internasional Masya
Tapi biasa orang-orang netizen mah tidak akan pernah menganggap kita semua benar. Kabeh netizen mah manehna anu bener batur anu sah. Kaopan netizen maka ulah teu boga YouTube nya ya HP ngecentang we di dinya ya. Rek lab ting naon tah ya HP. Teu masalah nya dengekeun we pun sedikit. Ulama teu boga YouTube, ulama tara lab tara mun pamajikan milu kadang-kadang lab we pamajikan milu. Tapi tara ulama lamun loba di YouTube batur nu ngarekam, batur nu menang duit aing eueuh royalti. Demi Allah saya dekat saksi jamaah bisi aya suka YouTuber mere duit kaing haja hasil rekaman punten wing mah siap nanggung dunia akhirat teu rumasa can pernah saperak oge. Tapi saya ikhlaskan mudah-mudahan saya termasuk kana kategori hadis Nabi anfa'uhum linnas manfaat jang jalma anu seg buat tina uploadan mahena anakna bisa dahar anakna bisa masantren bener teu. Tapi saya pernah bilang ka YouTuber anu geus ngahasilkeun duit puluhan juta aja sabulanna teh tina upload kiai upload kori teh saya bilang wayahna canda ku anjeun ulah 2,5% 25% bikin ka kiai lembur anjeun anu ngalajar santri istiqomah kitu cek uing teh kajeun kamu balik mah kau yang mendapat gaji aing dapat hujatan romen pana YouTube teh ceramah teh ngabodor wae balas ku aing kajeun penting aya nu manggil pada siap komen anu manggil aku deureung ngalawan jelema mah tong dianggap serius teuing ngalawan jelema mah ngaranna ge di alam dun jangan ingin disukai oleh semua bahwa ka pantar-pantar siaang tukang maksiat siaang jelema akhlakna goreng dalah nabi anu cek Allah uswah hasanah tetap aya Abu Jahal mah teresepen tetap Abu Lahab mah teresepenkeun be lempang aya ulama aya santri bebeja ka guruna ama kaula rek nikah rek rumah tangga cek guruna teh ulah ka rumah tangga bisa teu kuat ngalawan masyarakat emang kunaon kitu ama masyarakat kadang-kadang pan lain kumaha Allah tapi kahayang nafsuna percaya hayu orang lempang ya ulama jeung santrina lempang ece ya kiai boga kuda hiji coba ceng panyokotkeun kudana sok mangga ditungtun ku kiai na cek muridna ngaranna santri anu beradab ama naik we kana kuda keun kula anu nungtuna bener jang bener ridho maneh ridho jang ridho maneh jang ridho ama guruna anu naik kuda santrina anu nungtun eta kuda lewat kamaja karajab ngacawas ibu-ibu dasar kiai sombong ini HTW genah we mentang-mentang guru mereunah nyencre dina kuda ieu santrina nu nungtun hatean kiai kitu mah geuning salahnya jang muhun ama kumaha geus isukan urang ngalewat deui ka Rajab gantian ceng maneh nu naik ama nu nungtun ama teu sopan pan ama ridho dititah bener ama bener sok naik santri nu naik guru nu nungtun lewat ka Rajab ngacawas ibu-ibu dasar santri teu sopan guru nungtun manehna nyencrek di luhur salah dewa isukanana kieu cek kiaina ceng ayeuna mah kieu we urang ngalewat ka Rajab nu nungtun kuda tong ditaekan hayu siap lewat ka Rajab ngacawas ibu-ibu mah dasar jelema bodoh boga kuda lain ditaekan mah ditungtun salah deui ceng salah ama kumaha geus isukan lewat di ka Rajab urang taekan kuda kuduaan eta kiai jeung santri naik kuda ngalewat ka Rajab cek masyarakat teh kumaha dasar jelema teu boga hate tidak punya pri kekudaan kuda hiji dinaekan kuduaan mantap kahade deh ari ngaranna ge jeung jelema bener teu tapi ibu jangan mau jadi bagian orang yang suka mencari keburukan orang jangan rugi lamun urang loba neangan kagorengan batur justru urang leuwih goreng tibatan janganlah kau sibuk mencari kesalahan orang periksa dirimu masih adakah kekurangan semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan saminggu ngapakeun lagu eta pas lieur-lieur sira aing di imah pamajikan abi keur latihan usaha gitu nyebut teh maka aya jalan ke surga teh jalan ridho Allah teh dengan kita cintai orang yang dicintai ku Gusti
Saha para nabi, para wali, para kiai, para ulama. Man akrama aliman faqad akramani, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah dakhala jannah. Siapa orang yang mencintai para kiai, para santri, para alim, para ulama, sarua jeung mencintaiku, orang yang sudah memuliakanku sama dengan memuliakan Allah. Jelema nu geus ngamuliakeun Allah dakhala jannah, asup ka Rasul. Hayang ka surga hayang. Cinta itu ibarat kabel penyambung rasa. Anggap saja Abah Haji Oni ngabogaan sumber cahaya da masang KWH imahna. Laju imah urang mah anyar karak dibangun can masang KWH. Bisa imah urang hurung bisa. Syaratna hiji kudu daek menta. Datangan kakak Haji Oni ka Haji hampura imah kula karak dibangun can masang KWH. Ka Haji mah imah nang geus boga KWH geus caang. Boleh kula nyolok heula ka dieu minta cahaya supaya imah kula caang. Ceuk ka Haji Oni teh los bae arek nyolok masuk mangga. Tapi punten ketika geus diizinan anu meuli kabel Haji Oni apa urang nu butuh kana cahayana. Cing kompak anu meuli kabelna eta ka Haji Oni nu boga cahaya apa urang nu butuh kana cahayana. Urang. Itulah cinta bagaikan memodal kabel dina nyolok kana KWH listrik. Jadi ka Haji Oni boga sumber listrik urang geus diizinan, maka lamun najan geus diizinan mun hayang imah urang kabawa caang urang kudu momodal make kabel. Gambaran kabel itu adalah mahabbah, cinta. Tanpa cinta moal nyambung ece. Begitupun baginda Rasul teh geus boga syafaat. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat teh bener ayana. Siapa orang yang tidak percaya akan syafaatku maka mereka bukan ahlina. Tah ibu eta syafaat teh jang umat Rasul geus pasti bakal dibikeun disebut syafaatul uz. Sebut syafaatul uzma teh saha? Saban-saban umat Rasul insyaallah menang syafaat di Kanjeng. Syafaatnya macam-macam lobana rupana je. Aya syafaatul uzma, aya syafaat nu tadina urang ka neraka asup ka surga, aya syafaat nu tadina urang cilaka disalametkeun. Itulah syafaat, aya syafaat teh pertolong. Rasulna geus siap mere, Rasulna geus boga syafaat, tinggal urang carana kudu modal kabel panyambungna karena syafaat adalah cinta. Apalagi ayeuna ya sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Yuklah orang saeutik bae orang buka riwayat dina kitab An-Nadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kacaritakeun baheula para jamaah di negeri Baghdad aya kejadian anu di luar kabiasaan. Aya hiji mayit awewe nu tilar ti alam dunya barang dikuburkeun di jero makam peutingan kahiji ieu mayit jejeritan. Tulungan. Tulungan mah euy. Moal. Si eta mani poksang moal. Ieu urang ngaranan we ece ngaran mayitna awena ngaranna Siti Jarona. Moal anu ngambek ieu. Moal sabab moal aya ngaranna jelema Jarona moal. Eueuh paling caana aya oge. Coana aya. Tapi ona tanya sok ngaranna Jarona lainnya aja ngaran aslinya saha? Hasonah cek aing jauh. Hasonah dipanggil ona emang kitu cek orang Sunda mah sok males sungutna teh. Ngaran Khadijah Ijah. Geus kolot saeutik jadi Ijot. Ngaran Aisyah Isah, kolot saeutik Icot. Aya mah Icot aya. Jeung dihareup geus Icot aing mah ampun. Mantap ai Jarona mah mau aya ka eta mah Jarona emang ngarang. Jadi satu nama mewakili semua wanita. Jarona awe mau di pikiran gelis gorengna dibawa ka Jarona ngeunah geus kitu teh urusana. Dak Jarona wae ngaranna. Boga salaki ngaranna Junaid, aya we Junaid. Aya Junaid Pak. Nu aya bisa ngamuk aing si Junaid. No masih Asep, Asep mah. Asep ge aya. Syamatulah. Jakaria mah nya. Ampura Jaro eta mah Jaro aing nu bageurnya Jarona ge cepetang ngajina luar biasa masya aing saha atuh ngaran nu eueuh si Usep eueuh masya yo Usep ge aya Maman eueuh Maman Pepen sia Pepen eueuh Allahu akbar eta araya bae sama aing mah aneh aing ira ngajina ya aya wae ngaran si atuh empun eueuh empunnya aya empun obrol sia budak kadro baturan si eta
Geus pokona mah ulah protes kumaha aing mah lah Junaid we geus. Geus hampura Junaidnya lain Junaid maneh aing mah Junaid itu Junaid Baghdad aing. Heeh, ieu Siti Jarona teh boga salaki ngaranna Jun. Ya Siti Jarona teh maot geus biasa jelema maot mah geus biasa. Bahkan siksa kubur memang tapi anu jadi teu biasa naon siksa kubur anu suarana kadenge ka alam nyata. Sedangkan pan ketika disiksa teh hampura anu ngadenge sabenerna mah hanya binatang ece. Oh disiksa mah luar biasa. Tim miti maut urang geus mulai tersiksa di sakaratul maut geus kasiksa. Beres maut panjerina luar biasa. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah mahda kayang agung sakarat nyarina langkung urang teh teu meunang embung karasana keur sakarat nyarina kaliwat liwat embung ngalampahkeun salat da ibadah sok diliwat geus disisa biasa datang ka urang maot beres maot urang dipulasara pertama mait dipandi dina kitab Dakoikul Akbar eta narika mait dipandian teh jajaritan ngan eueuh nu ngadenge iwalti binatang mah ngadenge lalaunan Pak Amil dan Amilna teu ngadengieun namun Amil ngadengieun atuh lupa teh Amilna geus mulai disiksa tapi mau aya nu ngadenge iwati makhluk anu teu kataklif ibadah binatang ngaran jin manusia tidak mendengar sabab jin oge kataklif ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa geus singkat cerita geus penting ieu terus ya si Jaronah jajaritan di jero kubur minta tulung ngan siksaanana nyata ka alam dunia kadenge ya dirajab kabeh anu daek kaluarti peuting sabab unggal peuting ngalewat makam Jaronah eta kadenge tulungan orang rajab aja lamun di kuburan deket kuburan anu kitu kabur mah cek aing oge kabur sarua aing ge mah teu pindah tuh orang rajab tulungan urang rajab tulungan kaula ampun akhirna di rajab genjleung rame nyariin status mun ayeuna da baheula mah eueuh di Bagdad nyeun status Jaronah disiksa viral hashtag Jaronah hashtag Jaronah da ceuk sarua lamun boga masa jeung status kesel ka salaki jeung status salaki edan tapi siapa majikannya mah edan gitu mah Puyo handai kayak dia aku jadi majikannya mah edan geus akhirna mah bebeja kabeh warga masyarakat Rajab pertama datangan Pak RT Soleh Pak RT aya naon marawa kertas naon bacaanana usir si Junaid pindahkan makam si Jaronah. Pokoknya kami orang Rajab tidak menerima bahwasana Junaid cicing di Rajab jeung Jaronah makamna di Rajab. Naon sababna? Samat si Jaronah disiksa di makamna. Eta kabeh budak mung daek ngaji desieun keluar ti imahna. Pokona Pak RT kudu adil dina samat ayeuna. Usir Junaid atau RT nu diusir ku kami. Anjir. Saya RT ulah padu kitu wae sia teh. Akhirnya RT soan ka Pak RW soan ka Pak Kades Pak Jaro singkat cerita cek Jaro tong puyeng teh ayeuna mah setiap lembur teh aya tokoh agama nah tokoh masyarakat nah teangkeun ku anjeun tuh ka Haji Oni teangkeun tuh ka anjeun tuh Abah Kiai Suhro tanyakeun kudu kumaha mayunan ieu masalah akhir singkat cerita cek ka Haji Oni kunaon RT tuh ka Haji masyarakat di Rajab hayang mindahkeun makam si Jaronah jeung ngusir si Junaid abdi kudu kumaha kita ka dieu masyarakatna aya datangan dipanggil kabeh Haji ayo dong usir pindahkeun
Ulah gitu cek Haji Oni teh ulah gitu karunya mual aya masalah datang tanpa solus mual aya penyakit datang tanpa obatna pasti aya ubarna kieu we aya nama lamun urang geus kompak sameme urang nyokot keputusan anu tadi musir Junaid jeung mindahkeun makam jarona urang neangan jalan nu maslahat heula pikeun sadayana kumaha Pak Haji dan geus moal maslahat ieu teh dipindahkeun makamna urang wakak kitu urang panggil si Junaidna urang riungkeun si Junaid panggil urang hadirkeun dina acara musolah Al-Fadilah si Junaid supaya jadi anu ngomongna atukeun RT Soleh jadi moderatorna para kiai pikeun nu ngajawab jeung mempertimbangkeun omongan si Junaid jeung RT kumaha lamun sakitu satuju masyarakat satuju kabeh masyarakat Rajab kudu hadir siap akhirna masingkat carita ya si Junaid didieukeun dina kursi di handapeunana aya RT digeun anggap pula si Junaid RT aya di dia moderator Pak Haji Haladir aya sadayana jamaah nyaksian hei jamaah cek RT teh ya si Junaid geus aya hareupeun terus kumaha Pak RT cek ka Haji Oni tong pada usir wae urang taroskeun yuk urang kepoan naon kepoan teh moal pati-pati si jarona disiksa lamun teu boga dosa moal pati-pati jarona menang babales tinu kawasa lamun ke di dunyana teu pernah maksiat mending daripada anggur dipindahkeun bari langsung diusir urang taros we ka si Junaid salakina aya dosa naon siti jarona teh sehingga disiksa ku Allah ai kitu teu ngamukakeun aib mayit henteu sabab meme urang geus dibuka ku Gusti Allah aib jaronah teh tinggal urang neangan pelajaran tarbiyah tanbih jang urang pikeun ka hareupna mudah-mudahan tidak lahir jaronah yang lain satuju sok RT buka acarana siap RT teh tadi geus sambutan cing jeleger oh cimpulan dahag weh tuh saya tamat masyarakat Rajab kaula ditugaskan jadi moderator si Junaid geus diuk kumaha Junaid siap Pak RT sok Junaid kami nanya samemeh ieu masalah anu pertama di pikahayang masyarakat lamun jaronah masih kena disada iwati makamna pindahkeun maneh keluar ti lembur Rajab tapi lamun ieu jaronah makamna geus teu disada maneh tetap cicing di Rajab maka sok cek ka Haji Oni caritakeun naon dosa jaronah urang teangan masalahna heula supaya menang solusina satuju Pak RT sok urang ngomong maneh Junaid kedeung Pak RT aya nginum heula sok nginum mana aya kungkang segala atuh ieu bismillahirrahmanirrahim landing ngaranna di Bogor mah kungkang kangkung mah sayur kungkang mah nu bau teh geuninnya bismillah keur nginum nganggang gue bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah alhamdulillah geus Junaid sok geus Pak RT naon yeuh Junaid dosana kumaha jaronah teh caritakeun supaya ibu-ibu si di Rajab tong boga dosa positi jaron mangga Pak RT sakanyo abdi para jamaah damukeun abdi boga pamajikan si jarona doakeun ku jamaah si dihampura dosa abdi ge era boga pamajikan disisa kitu ngan bisi jamaah penasaran abdi salakina abdi apal karakter pamajikan abdi sakanyo abdi yeuh jarona teh boga dosa opat dosa anu paling katingali ku kaula dina siti jarona teh sok mudah-mudahan para ibu ulah nuturkeun kana dosa siti jarona siap Bu mau nuturkeun siap nu kahiji dosa siti jaronah teh taradaekeun nganuhunkeun kana nikmat nu datang tinu jadi salaki jadi lamun salaki mere duit teh tara nuhun sia eta mah cicing ulah seuri mikir weh terus lamun salaki menang duit salaki malotot sia eta mah aya nu kitu aya aya apa loba cek bapak-bapak cocok ya kiai jeung aing sok aya geuning pamajikan teh teu bisa nganuhunkeun ngahargaan kana kacape salaki bener teu salaki balik mere duit salaki sakieu Kang anu kitu aya jaronah sia urusan ini teu boga salaki heuh aman sia mah kitu mah ieu mah jangan boga salaki we heuh anan Masya Allah awas ece hati-hati
lamun jelema teu bisa nganuhunkeun ka salaki berarti sarua teu nuhun ka Gusti. Mangga ka Haji Oni pangjawabkeun hadisna aya Junaid. Hadisna mana? Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema anu teu bisa nuhun ka manusa sarua jeung teu nuhun ka Gusti Allah. Malah cek hadis qudsi mah yeuh Junaid. Allah geus muningakeun, ana Allah la ilaha illa ana. Faman lam yasbir alal bala'i wa lam yaskur alal na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatakhid rabban siwa'i. Kaula pangeran pangeran selain kaula cek Gusti Allah. Jelema nu teu sabar kana cobaan ti kaula, teu syukur kana nikmat ti kaula, jeung teu ridho kana papasten ti kaula, pek teangan pangeran selain kaula ditantang ku Gusti Allah. Palingan jarona dihina ku Allah, palingan jarona disiksa ku Gusti Allah. Sabab ieu jarona teu bisa sabar nalika meunang cocoba ti Gusti Allah nu langkungan salaki. Sok aya pamajikan namun salaki teu gablek duit umbak-ambek aya. Mun salaki na keur boke diajak sare ge harares. Oh bener gitu mah. Mun dipanggil manita langke majarkeun mah cararap. Da salakina eukeur bok dangdanan maniran dudut baju nu dipake but beungeut camberut bibir samut alabatan tung tut awakna ge eta bau hit nu edan sama jeung kitu mah awas buah-buah jarona kabeh ya mah. Salaki teu gablek duit geus teu hayang limah jeung deukeut salaki teh. Sakali balik ke didenge, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang. Salaki balik di Masjid Isa malam Jumat imah ditulakan. Imah bari di KWH dipoekan, geus teu hayang kapangi beungeut salaki teh. Salaki balik Isa ti Al-Fadilah. Assalamualaikum. Salam. Pondok Ahmad neng sararangep. Sangeup kunaon? Salaki cingati pamajikan mun teu gablek duit leuleus. Pan malam Jumat perek. Kunaon perek? Kapiran maksakeun teu gablek duit mamangeunah. Maafkan sayang, kunaon? Terpaksa malam ini aku melihat tembok. Aing teu tega ningali banget Bapak sia. Kunaon? Teu gablek duit na jore. Eta tengah penting salaki ditonggengan leheung nongengan hungkul pan kenapotna heuai wae. Salakina Gusti naon hitut lah obat nyamuk teu kabeli hitut-hitut atuh Kang. Anu kitu aya jarona anu kitu. Giliran we salakina duitna loba. Nyapukeun imah ge manja bari ngagoda hanya dia Yadi soleh Yadi hanya dia yang ada di antara jantung. Wow, amazing. Jadi harap biduan kabeh ya tepatnya. Mun salaki duitna lob. Duitna mulai ngipisan, lagu pun mulai lemah. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, belangsak yang aku dapatkan. No paling parah masalah kita gablek du. Nyapukeun imah geus setengah lagu. Ngeus goyang amuk-amukan. Sapu beakeun potong. Kuletak ram jadah imang nage. Kesalak kita wah mikirna ti baheula. Isi teh jelema apa mayat goblok. Cedok we di imah. Atuh usaha mah molor ya ayo. Geus arampun aing boga salaki teh. Oh mikirna salaki mah. Boga imah teu kaop diempe jeblok deui, diempe blok deui. Hese boga salaki cokor kebok mah. Salaki ka mana-mana teu daekeun make sendal, nyeker we hayo. Ka
kamari mah sholat Jumat nyeker ari balik mau senda coba jodoh salaki pi omongeun emang nage si eta jodoh di imah ngome HP we hayo untung ngome HP udud ayo isukan mah ku aing tiang listrik di bakoan ku aing kenyot nyetrumpan modal salaki gitu mah aing salah milih salaki teh ieu mah nah kitu aing nikah bae jeung RT Soleh Masya awas gini nana duit loba manja pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage meni cacadelan cadel manja awak hari ini suamiku gajian guys saya termasuk resepen karena lato-lato cicing Mang Santri sabab eta mah kudu loba kunaon sabab di kumaha unggul poe di poe tara usalakina datangnya pan manja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aa naon anak ae naon anak ae ti Aisyah kamana wae belegug cek salakina enten kok lindud aong masih rokok meli udud enten entit Aisyah bahasa planet mana dipakai enten entit naon bujal atau saeutik lah kalau masalah kena jarang balik dah gawe di luar kota baik nanti seminggu sekali kangen sama suami assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon ono idan duli naon ono idan duli empap saya bahasa mas bareng gimana sono kaci dari Indo sekali apakah kau tidak berdusta Rika tidak Roma apa bukti kau rindu pada aku Rika encik encat ngerok muka nah encik encat ngerok muka dan Aisyah cek aing oge ulah dihareup anu beuki kiih mas ya teh yes pokoknya mun aing geus bisa nyeun kieu sukses aing aja cek aing yang hadir aing make pepes ya teh hampura panitianya atas ketidaknyamannya nanti besok karpet bau pesing kabeh sia masya menyeuri kos penguin lupa tadi itu aing alhamdulillah kitu Kang hampura bae nyedang ngaji penting diajak serius moal teu ngarajo di mun salat tuh masya geus hiji cenah tah jam 12 kurang saeutik teh ya pokona lamun ngaji leuwih ti jam 12 ya kena cas ya oh lah aing datang tanggal 7 baik tanggal 8 aing urusana hiji jarona teu bisa nganuhunkeun kana nikmat nu jadi salah si emut kana purwadaksi purwitan daksina wekasan bukan suami tak ingin memberikan uang yang banyak tiada laki-laki yang tidak ingin istrinya bahagia kabeh sarua hayang ngabungahkeun tapi kaku golepat nyawa salaki mah isuk meletuk berang meletak sore meletek peting meletik tak tik tuk tek usaha hayang jang saha punten ngabungahkeun anak pamaji saya seorang laki-laki saya seorang suami hayang ngabungahkeun pamajikan teh boku hartana boku cintana tapi apa daya namun tangan tak sampai lain lalaki embung mere ibuit kabagjaan teh ngan penghasilan memang sakitu-kituna wa min kulli shay'in khalaqna zaujain setiap sesuatu teh berpasangan kadang aya boga kadang aya teu boga maka jarona harita teu daek narima lamun salakina keur teu boga giliran loba duit mikanya kanu jadi salah salaki tapi mudah-mudahan sing ditarabikeun ti sifat jarona orang diamin nu kadua Junaid naon dosa nu kadua
gara-gara sia Junet tuh ini ki lompat ka ditu tirilik nya mana reman eta kade terbaik di dalam lagu jurig di kamar mandi deh. Nu kadua naon dosana Junet kieu Pak RT si Jaronah teh pamajikan abdi boga dosa nu kadua teh taradaikeun lamun dititah milu hadir pangajian mun dititah ngaji teh nembang saya tamu ya nu ngaji ge hirupna cantang tuh bener anu sok kitu aya dititah ngaji malah nembang kitu aya ya mau cocorowokan ketua majlis taklim unggal poe Senin unggal poe Salasa unggal poe Rebo unggal poe Kamis di majlis taklim ibu-ibu sakalian poe ieu teh pangajian wayahna kudu datang sabab eta teh kawajiban kudu mangkat saya teman embang eta oge aing nyaho poe ieu pangajian ngan aing mah moal datang mun maneh nu mapatahan berarti dendam ka kiai jelema kahade lamun jelema embung daek ngaji berarti jelas ieu jelema jauh ti kiai namun jauh ti kiai cek Kanjeng Nabi hadisna kaji oni nu ngajarkeun anak mana saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji zaman ka umat kaula ya firruna minal ulama wal fuqaha mereka jauh dari ulama jeung ahli fikih maka lamun jelema geus jauh ti kiai naon balukarna tilu baliyatin anu bakal dikirim ka urang baliyatin naon jamasa bala cocoba siksaan adab cek kasarna mah mana adab nu bakal dikirim ku Allah jang jaman nu jauh ti kiai hiji yarfaullah barokah min kasbihim diangkat kaberkahan tina usahana ongko usaha teh capek tapi eueuh hasilna nu kadua bakal dikirimkeun pemimpin anggolim yang ketiga yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman lamun jelema jauh ti santri ti kiai hampura ece maot cek batur mah juntel agamana Islam padahal eta Islamna balik teu mawa iman suul khotimah naudzu maka sing carunya ka kiai sing hargaan ka kiai kaajengan insya Eka ulama teu kudu ngahargaan teuing dah da ulama tamu doang memang tamu wajib dihargaan akrimu dhaifakum tapi bukan berarti ulama dipariang yung-yung nu penting dicium leungeun mata kiai-kiai di dieu Eka kula we pot carium tangan pot buji gong lamun aing ge giliran ka kiai di mana di mana tujuh koti jauh salaman oge geus wayahna ulah jauh ti kiai nu katilu dosa Siti Jaronah teh naon Junaid kieu Pak RT hayang minum deui sageudeuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah alhamdulillah naon Junaid nu katilu dosana Jaronah teh nu katilu dosa Jaronah teresepeun ka kolot abdi Pak RT teresep kami toh aya nu sok pas jeung mitoha aya paloba kadang-kadang aya pamajikan salaki barang bere kami toha di baudan aya Jaronah cenah gitu kahade aja mohon maaf bagi Islam tidak ada yang namanya mertua ketika sudah ada yang akad pertikahan maka itu mertua mah bahasa urang asli nama jadi kolot buktina katalian ku pertikahan akhirna si minantu adak jeung mitoha awewe batal teu wuduna mazhab Syafi'i henteu maka dirinya gumantung kana hal eta sing kahade ulah sok ngabeda-bedakeun antara kolot jeung mitoh ya kadang-kadang penyakit awewe ya eka kolot mah bager jasa eta eka kolot salaki mah koret benar tuh giliran we kita ngendong di mamitoha meni embun nu bawe alasan ngondong ka imahna meni kumineng anu kitu aya datang lebaran ka kolot akal mah paling kadang-kadang ngesarantangnya opat tumpuk handapna daging 2 siki kentangna 16 lain loba daging loba kentang kalau kolot mati balik daging 16 kentangna 2 sih
hati-hati eta nu kitu sifat jaronah anu mantak dijadikeun disiksa. Naon sababna? Loba pasea jeung mitoh. Salah saha bisa pasea jeung mitoh? Terkadang anak atau minantu nu kurang adab, terkadang mitoh ge tidak pengertian terhadap minan. Bener teu? Rupan sok aya mitoh ge nu ngagoreng minantu teh aya. Kadang-kadang lunta kata tangga nu hiji sedepun hiji nyang hujar bari ngalahan kutu. Di sini kukur posidah mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu ka akhirna mah gugurut ngomongkeun nu jadi minan. Aya nu sok ngomong minan tu aya. Ya, setelah menikahkan seorang anak, seorang orang tua jangan terlalu ikut campur karena kehirupanan. Komo lamun mitoh keur ulin ka imah minantu ulah coba-coba ngomen kana kaayaan imah. Ulah sok ngacawas ka salaki. Jika sia mengadul. Bukat bau imah teh walatak. Anu sok kitu aya. Ka hade cekeun we mantak anak eceu teu balik ieu betaheun. Kayaan kitu ulah sok diilu-ilukeun ulah sok ikut campur urusan kecuali anak minta pendapat nu jadi kol. Jangan terlalu campuri kehidupan seorang anak. Nah sababna kadang cucukna minantu jeung mitoha teu daekeun akur teh di dinya. Mitoha sokna teu narima kana pagawean minantu, minantu akhirna nyeri hat. Gila we paseana teh. Tapi kahade urang nu jadi anak tetep kudu DP handap asor keun da kakolot ieu urang nu wajib bakti. Sifatna mah tong ditarima tapi tetep eta pankol. Allah jangan pernah durhakai ridallah fi ridal walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridona Allah tergantung ridho kedua orang, murkana Allah tergantung murka kedua orang. Hai manusia, manusia, hormati ibumu yang melahirkan tengkeo dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ateretot, 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 ateretot. Lain teu latihan oge asup we mah. Geus penting aing mah nu kaopat ya Pak RT sih aing janji naik jam 10 aing taekeun 10:30 atuh. Nu kaopat dosa Siti Jarona nyatana mana Pak RT kieu cek si Junen. Siti Jarona boga dosa nu kaopat eta dosana teh Jarona mah sok tarasepeun lamun ningali tatanggana keur senang. Tatangga keur maju teh sewoteun sia eta mah. Batur meuli motor gering. Bari macawas, motor menang hutang, suara motor ngagerung, angsuran, anak lagi kiri dit. Batur meuli kulkas, manehna nu muriang. Batur meuli termos sirahna ngagolak. Batur meuli TV dirawat di rumah sakit. Barang dirongsen biji cetakan gambar politronik. Goreng hate kata tangga aya nu kitu aya. Batur menang nikmat teh tepak awakna Allahumma nular, Allahumma nular. Ngadoa aja Allahumma rizukna pajero warzukna fortunan wala angkot wala odong-odongnya. Penta ka Gusti Allah ulah sok goreng hate jeung tatang. Yuk tuturkeun ahlakannya Rasul. Mana Rasul mah ibu haat kanu jahatnya kanu koret kanya Rasul mah bager ka anu jahat. Begitulah bagi Rasul di jahatan teh justru malah bager urang can bisa kitu minimal urang bager ka zaman nu bager ulah sok khianat di mana urang ngariung sing akur jeung dulur sakasur dulur sadapur dulur salembur dulur sagubernur urang akur insyaallah al jamaatu rahmatun ngahijina urang kumpulna urang bakal ngundang rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal wa kun akhiri mutadi musammihan wa kun istighfasa dinasihan wa asli fasada bi ta'amuli wa in barihatan fala tubadili bobona sapanam carana sapakan bobot menyang mengaraju kadang-kadang tawa kamu bar aing kita doa sakalian
Doa doa heula hampura Pak RT ke nelpon teu nitah doa nitah ceramah berarti doa teu dihitung poe. Ya arhamar rahimin alhamdulillakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mujid amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdu rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yamikal karim wa li'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muslimin wa muslimat wal mu'minina wa minatil ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.